Nah, iyalah diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sajana kahirupan dunia mah eueuh deui wa ti heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah urang raja, jadilah urang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia ketika maneh jadi raja ka neraka apa ka sorga. Rugi amat ketika urang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Di neraka jahanam. Na'udzubillah min. Dari kurang usaha, kabeli mobil, kabeli iman. Boga mobil, boga iman. Paeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil temilu ka kuburan. Imah temilu ka kuburan. Tapi perjalanan menang mobil dan menang imah bakal dihisab.